Edi teh gering can dibawa ka dokter ku si Ijah teh. Kasapalaeun da. Ari geus gering mah geringan aing keneh geringan nu mawa berobat teh. Pas nu we amek-amekan pada aya uing Mamang Edi. Kali tahun ai keur gering geura diantepkeun. Mumual dibawa ka dokter oge. Sapalaeun sia. Aing mah. Aduh, diangkat murian kot kuat kieu ya kieu ge ya. Kot ngagibri kieu. Pamajikan sadua-dua tapi kaweuh nu bela saurang ge. Teuing ke Sinaneng sugana aya ka dieu yang ka dokter teh. Teu kuat aduh. Aing mah keunah beuteung seubeuh hahaha we jeung babaturan antepkeun we aing masalah gering karuret-ruret otak aing ripuh anjing ngurusalakeun gering teh nu duitan ih aing mah roream aing mah nguruskeun si Edi tuh dahareun meunang tinggal jang budak pun si Edi mah tong dibere teh hayang suri najis ih rayang nih hakan we ke budak urang jeung urang ngeunaheun pokona mah jalan-jalan healing mantap we pokona mah keunaheun we tuh beunangan dahareun di mana we milik mah tuh anak soleh mah lumayan tuh kadaharan Bawa ka dokter karunya Mamang Edi. Karunya teuing deudeuh teuing Mang Edi. Mang Edi. Ka mana tuh si Ijahna ieu teh? Teuing ka mana atuh teh hayang ka dokter ya nu nganter. Deudeuh teuing ni diantep si Surijah mah da pika sabaleun. Pokos nu we amek-amekan. Kumaha teh ieu atuh? Hayu atuh urang ka dokter. Hayu atuh. Hayu. Cik kita senang panyokotkeun tuh. Mana senalna? Nu ieu ulahnya. Iya urang ka dokter. Diantep pisan si Surijah mah. Lebaran kayaknya. Hayu lumayan kata si Neneng Edi kubu ka mana salah ki aing Edi bawa berobat ku aing sia. berobat sia teh geus cager emane ya Ini diantep sama. anjerak gitu tuh Bela pamajikan anjing sia teh geus anu aja sama tau itu Ini diantep sama tada Mang Edi gering ge. tah banyak kita Tapi sana nganu pulang makan bae sana. tah begubuk tah aing mah jadi we teu tapi gua mau hakaneun oge goblok sia Neneng Eta si Neneng kita tadi ngajedog video wah aing teh sia mah kesempetan Si Neneng mah bela we atuh kalau mah gering-gering nyeun kaonaran we hidupna teh Salaki si Neneng mah bela mana kana ngadog we mana mah. nya kan bae we atuh ulin sakodong sia teh ini ditinggalkeun sakodongnya sia mah ngiriweuh goblok sia Neneng kesempetan si Neneng mah goblok awas ya ku aing lamun balik deui rasakeun sia Neneng goblok teh